Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun sim kuring pun Bagus Wiranto. Di dieu sim kuring seja medar cara main suling. Saat acana urang mikawanoh heula kana suling Sunda. Suling Sunda teh ilaharna aya dua jenis. Anu kahiji aya suling kawih, anu kadua aya suling degung. Suling kawih liangna aya genep. Suling kawih liangna aya genep. Upami suling degung liangna aya opat. Suling degung liangna opat. Dina suling Sunda tiasa dilarapkeun sababaraha laras. Anu kahiji aya laras pelog, anu kadua laras madenda, anu katilu laras saleto. Urang medar heula dina suling kawih. Dina suling kawih laras pelog nyaeta Daminatilada. Kumaha cenah ramona merenahkeun ramona, nempatkeun ramona, kumaha Daminatilada teh. Anu kahiji da teh ditutup tilu liang ti luhur. Da. Anu kadua mi ditutup opat liang ti luhur. Mi. Anu katilu na ditutup sadayana. Ti dibuka sadayana. Teras la ditutup hiji ti luhur. Uih deui kada ditutup tilu. Upami dihijikeun janten kieu. Anu salajengna urang kana suling degung. Sami bae dinunadana Daminatilada. Kumaha cenah da teh dinu suling degung mah dibuka sadayana. Teras mi. Na. Ti. La. Janten upami dihijikeun janten kieu. Saparantos tadi penjarian urang larapkeun kana lagu. Urang larapkeun kana lagu anu gampil bae nyaeta lagu Ayun Ambing anu kieu dasarna nya. Janten ieu dasarna lagu Ayun Ambing.
Tah sapertos kitu. Urang salajengna kana ornamentasi. Tah ari ornamentasi teh nyaeta memanisna dina suling Sunda teh. Jadi aya anu deudeuhna kitu tah, deudeuhna dina suling Sunda teh kitu. Anu kahiji aya nu disebat ketrok. Tah ketrok teh sapertos kumaha? Janten ketrok teh sapertos kieu. Ketrok teh ayana dina mi sareng la. Tah saparantosna kitu urang kana ornamentasi. Tah ornamentasi teh nyaeta mamanisna dina suling Sunda teh. Tah naon wae ornamentasi teh anu kahiji aya nu disebat ketrok. Ketrok teh sapertos kieu. Jadi ketrok teh carana teh urang teh siga ngetrokeun kitu nya, ngetrokeun ramu kanu si suling teh kitu nya ketrokeun. Tah, kitu nya. Nah, sapertos kitu ketrok. Anu salajengna aya wiwiu. Wiwiu teh sapertos kieu. Tah wiwiu teh wiwiu sapertos kitu. Tah nya janten wiwiu mah ku cara muka tutup liang suling sapertos kieu nya janten kieu. Tah satos wiwiu aya leot. Nah, leot. Janten leot mah ku cara nutup liang kalayan lalaunan gitu tah. Nutup liangna lalaunan. Tah, sapertos kieu. Urang bentenkeun heula ieu niu teu nganggo leot nya. Tah eta teu nganggo leot. Upami ngangge leot janten kieu. Tah, eta ngangge leot. Tah, urang jantenan deui aya nu teu ngangge leot. Tah, eta teu ngangge leot. Upami ngangge leot kieu. Nah, biasanya ngabentenkeun janten leot ku cara nutup liang secara lalaunan gitu. Nah, gitunya. Teras anu salajengna aya purulu. Sapertos namina purulu. Ornamentasina oge muruluk kitu nya tah. Kumaha puruluk teh nyaeta carana ku muka tutup liang suling sapertos kieu. Sapertos kieu nya. Nah, lalaunan heula we. Tah upami lalaunan kieu.
Jadi curug sareng jajangkung anu diusikeunana nya, curug sareng jajangkung anu diusikeunana tah secara gancang engkena bakal jadi ornamentasi purulu. Kieu sorana kirang langkung. Purulu lalaunan heula. Purulu. Nah, saparantos ornamentasi tadi anu parantos dipedar, urang larapkeun ornamentasi tadi kanu lagu anu tadi Ayun Ambing. Sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan, hatur nuhun kana perhatosanana, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.